ngan uing mah aya tanyakeun nya ka Bapak sakedik. Dek nanyakeun naon? Beh teh jadi unek-unek. Sabab abdi maca keterangan. Heeh. Yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam. Heeh. Nah gitu. Kira-kira Bapak mau amek? Nah, make amek sia teh. Bisa we ku dewek dijawab, henteu hampura. Jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuhan jelema mah terbatas jang. Hah? Jadi dulek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam. Yakin Bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam? Heeh. Tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Heeh. Tah Bapak geus kumeledang di dunya. Ai Bapak Nabi Adam lain. Lamun Bapak ngaku Nabi Adam, apa Bapak mah kagungan ibu, kagungan rama. Sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan. Sing jawab, ieu butek ya. Jadi patongong-tongong jeung karunya we kabatur deui. Komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah. Nabi Adam anu gelar kadunya ti heula mah lain Semar. Bapak maneh marada gelo. Kitu ka abdi teh ngomongna. Ta ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh. Jadi diskriminasi itu naon? Diskriminasi. Jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya tengah bejaan kain. Oh. Jadi kontroversi. Nya. Ulah ka seuri. Da dimetan hayang seuri cenah bejaan mah. Kumaha anu jadi pertanyaan teh? Anu jadi bingung teh kieu, dunya masih keneh genjlong. Daratan masih keneh budahan. Batu masih kena beye. Bapak geus kumelenang di dunya, malahan Bapak mah geus dagang baso nya baheula. Ah eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh. Saha nu meuli na atuh? Tah eta meureun. Sedengkeun pan Nabi Adam, Pak, anu pangheulana ka dunya mah. Bapak ulah akuana nya. Jadi kontroversi teh. Nah hayang sohor. Hartina Bapak teh nak ngaku nabi nu paling akhir. Nah harek nurutan saded. Hayang nurutan sadek kita kumaha? Oh halus jang. Halus ilaih. Pertanyaan. Sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kalbu mah. Pek tatanya. Ulah heran nanyakeun nya paha. Cing, kapan Bapak mah seke seler aya pan tuang rama Sang Hyang Wenang, tuang eyang Sang Hyang Tunggal. Kari-kari aya ngaku dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye, Bapak terus kumelenang di dunya. Kumaha ieu? Heueuh. Kapan dewek oge turunan ti dinya? Turunan Nabi Adam? Heeh. Ngan dewek masih cingso teh dina Gunung Simul. Aya dina Sagara Siloka. Ngansik dina Pasir Silib. Malah ku jelema sok dimitoskeun
aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar di tulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede. Nah salah falsafah nah salah persepsi gitu. Hartina dewek hideung wujud beungeut bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu. Bumi na lain Semarna. Ai Nabi Adam dijieuna tina naon? Taneuh. Heula mana Adam jeung taneuh? Heuh euy. Allah anjir kaynya. Da dewek babacaeun. Beungeut bodas teh gambaran hate. Da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri. Tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia. Lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli. Naon bimoli teh? Biwir monyong 3 mili. Uluh. Artina meureunnan lain asli kieu. Si lainna nu mikir tong dimitoskeun atuh. Oh atuh da beh dieuna mah kejeung aya kuburan Semar cenah. Moal ara rebel mah kitu. Nya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah. Sabab Semar teh cenah di dinya. Tah ai gorowong teh naon? Oh molongpong. Tah di dinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia da ieu mah cermin. Nah cermin mah pan haseum cerme tah teh cerme mah dinya barang kaluar ti toh teh cerme cimareme tah teh alah nya nya kamana karep atuh mikir teh si lain teh. Ilmu teh loba deuleu. Aya ilmu biologi, antropologi, numerologi, filosofi. Hulu ilmu sastra, ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi. Tatangkalanana dipake kalamna moal mahi. Ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana. Nu mawi di naswe laisa kamizli sayun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge. Jadi eueuh keur contoh-contohna acan. Lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh. Tah. Jadi eueuh Allah teh. Anjir. Tah pipasyaeun deui nya capek teh. Maka jeung eueuh sagala rupa. Keur naon disembah atuh ari eueuh mah. Oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya. Kanu aya. Atuh ka makhlukna nu aya mah. Jadi lieur ya ieu. Jadi nyembah mah kudu kanu eueuh. Ah, beuki lieur aki-aki teh ieu mah. Musingkeun. Da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir. Deuh, euy aki-aki teh kitu tah. Hese ditilepna euy. Jurus naon-naon teh katakis. Ari aing talete deui. Can ka harti mah terus deui leketek. Ngeureuyaan ongkoh di ka kolot teh. Nya. Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh. Allah dalah. Ngomong cek ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut. Peka agama mah Semar. Lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh. Allah teh. Kenaon atuh di Semar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia.
bener dia yang ngomong gitu mah. Kan dia perbah teu ngarti teh dulu. Sok. Can tamat sia nanya teh tah. Bongan sia nu nanya teu tamat aing ge mau ditamatkeun. Lamun teu tamat disebutna kabuntut bangkong. Tah, lamun sasabat kabuntut bangkong tong pasea. Kaciri dilepangna para sehat teh kabuntut bangkong, pada teu nyaho. Jadi aloh teh eueuh naonana? Eueuh babandinganana. Mun tita tadi atuh aki-aki di baledog bae. Kaharti aya kitu mah. Da teu tamat sia nanyakeunana. Eueuh teh eueuh naonana kitu. Nya aing ngajawab deui. Tah tamat ayeuna mah. Jadi berbandingan aja Pak tah gitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teh mubadir ka di bapak teh si edan